barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Durian kasareupnakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana haturan wilujeng petepang dangu deui sareng dongeng Sunda dina judul Duriat kasareupnakeun kengeng ka poniman kiwari majeng ka serik 14. Mangga urang lajengkeun wilujeng ngadarangukeun. Wanci janar gede Yusi hudang sabab rek nyiapkeun dahar keur sahur. Saat can cengkat manehna nyabak tarang budak anu beuki tiis. Teh. Yusi ngaudangkeun Mika. Ani anu sare di luar kamar hudang bari nyampeurkeun. Kunaon? Nah teu gugah wae. Cobi cek Ani nyabak tarang Mika. Ani teu bisa ngomong ngan manehna nitah Yusi ngondang dokter. Bubuhan pernah cicing di Cilemu Lila, Yusi geus apal imah dokter anu praktek di lemur eta. Nalika rek mengkol, kebenaran dokter rek kamasigit. Teu talangke Yusi tuluy nyaritakeun kaayaan Mika. Dokter tuluy ka imah Esa, bari mawa alat keur mariksa. Dokter langsung mariksa Mika. Yusi nu ninggal dokter cicing tuluy nanya, "Kunaon Mika teh, Dok? Teu naon?" Cik Yusi tagiwur. Dokter tengah jawab manehna micen amekan saheulaanan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Cek dokter tungkul. Naon dok? Teu bohong kan? Cik Yusi tibuburannya ngarangkul Mika anu geus jadi layon. Dokter cicing teu bisa nemalan. Teteh janji ka mama bade uwi ka Bandung apaan? Geura guga teteh. Cik Yusi ngagebig-gebig layon anakna. Ani anu geus nyaho Mika geus jadi layon nyampeurkeun Yusi. Atos, ayeuna mah urang urus layona. Cek Ani, bantosan Yusi, sina gugah Mika. Cek Yusi ngomongna bari ceurik. Eza anu sare di kamar hudang, dumeh ngadenge sorat ceurik Yusi anu nyebut-nyebut ngaran anakna. Aya naon mani gandeng? Ani ngajentrekeun ka Eza ngeunaan Mika. Eza uning teu ningali aya riuk-riuk kasedih dina pasemona Eza. Ani tibang gogodeg. Mitra kaum dangu Ani gasik nelepon ka Jun. Kabejaan yen Yusi jeung manehna moal asup digawe sabab Mika geus maot ninggalkeun sararea. Jun anu narima telepon ti Ani tatantatan init ka Cilembu. Ilaharna urang lemur geus teu kudu dipenta tulung. Pada Rabu daratang. Nu nyiapkeun ieu sauyunan teu pahiri-hiri. Wanci carang cangtihang Jun geus aya di Cilembu. Warga anu ningali Jun datang ngembang kadu pasemona nu cahayaan dedegan anu tegep katinggal jiwa kapamimpinanana nyirep warga anu ningalina. Punten, dupi Yusina di mananya? Cek Jun barang nepi ka teras. Kalebet wae Aden, cek warga anu nemalan. Jun asup tuluy diuk nying hareupan layon Mika anu geus dimandian. Klik manehna mukat handphone tuluy ngaji Yasin. Yusi anu keur di jero kamar keluar, manehna olohok ninggal Jun anu keur ngaji. Ani imut reueus ku belana Jun ka Yusi. Saenggeus beres ngaji Jun nyampeurkeun Yusi. Manehna ngupahan sangkan sabar nanangan cocoba. Yusi teu sadar, kabrug hing ceurik dina rangkulan Jun. Jun ngusapan tongong Yusi bari nahan picerikeun. Sangeus ngupahan Yusi Jun ngobrol jeung Ani manehna nanyakeun gering naon Mika. Ani gideg tuluy titah nanyakeun ka dokter anu mariksa Mika. Jun ngadatangan imah dokter anu mariksa Mika, manehna nanyakeun sagalana. Nalika geus nyaho sababna manehna amitan balik deui ka imah Eza.
Jun ciga anu geus pangalaman ngatur itu ieu. Warga didinya nyangka ka Jun salakina Yusi. Bade dikurupkeun di mana ieu teh? Cek Jun nyamperkeun Yusi anu diuk hareupeun layon anakna. Di Bandung we, Pak Jun. Mohon, Yusi tong seueur emutan. Keun Jun anu rek nyiapkeun sagalana di Bandung. Antosan sakedap deui ambulan dongkap. Cek Jun. Bahagianya Neng Yusi teh geuningan meunangkeun direktur. Cek warga anu ningali Jun keur ngawangkong jeung Yusi. Bener, jabah kasep, jabah beunghar, anu lian mairan. Eza anu ningali Jun datang seuri sinis, kolotna Eza oge ciga anu timuru, ningali Jun anu mikanyaah urut minantuna. Nyai budak terek dikurubkeun di Bandung wae. Cek urut mitohana Yusi. Mohon mak, mika nyuhunkeun uwi ka Bandung kamari teh. Di dieu oge teu nanaon atuh. Tanah mah lega rek dipipir atawa di pajaratan kula warga oge teu nanaon. Nuhun mak, wios di Bandung we. Sujang urang mana siga lain urang dieu. Cek urut mitohana Yusi nanya ka Jun anu diuk gigiran Yusi. Sim kuring mah di Sumatera mak. Cek Jun bari rengkuh. Pantesan beda. Mama rek mihapekeun incu di Bandung nu hiji deui. Tong diwilah-wilah mun jaga boga budak deui. Yusi netep ka Jun, inggis manehna teu suka kana ucapan urut mitohana. Oh, kan tenan mak. Teu kedah hariwang. Cek Jun bungah disangka salakina ku urut mitohana Yusi. Nyaan ari nu gelis mah babahari jodona. Sing runtut raut samawa mama ukur bisa ngadoakeun. Mitra kaum dangu mun teu keur kapapaitan, jigana Jun bakal ajarag-ajaragan bakating ku bunga. Amin ya robbal alamin, hatur nuhun mak. Walon Jun pinuh ku kembang-kembang pangharepan. Yusi bingung nah batur nyangka ka Jun salakina. Ti jero rohangan ani nu ningali kabingung Yusi imut. Amin. Mugi tenekanan. Grantes ani ngahaminkeun. Wance ngaluluh taneuh layon mika dibawa ku ambulan ka Bandungkeun. Yusi diuk gigireun Jun anu keur nyupiran mobil. Ani nu diuk di tukang ngarasa bunga sabab Jun geus nulungan Yusi. Mitra kaum dangu mika dikurupkeun di TPU Pasir Impun. Jun anu ngais mika nepi ka pajaratan. Mobil ngantai nu milu ngajajabkeun Yusi sababaraha balenan ka Pidara. Bakatku kalaleban. Dina umur 7 tahun mika mulang. Keur memejehna jadi kembang buruan. Buyutna anu ngadangu mika mulang kari layon ngilu kalaleban. Warga Cilemu oge loba anu milu ka pajaratan ngan Yusi teu ningali Eza. Duga teuing aya, duga teuing henteu. Saka inget manehna mah mika diais ku Jun lain ku Eza. Jun anu ngais mika ti mobil ambulan nepi ka ngilu mulasarana. Ani anu satya maturan nepi ka beresna teu weleh ngupahan Yusi. Peuting mungaran Yusi tanpa mika, manehna ngeukepan Dida pageuh. Dida tong ngantunkeun mamahnya, tong siga teteh. Gerentes Yusi. Yusi neuteup sakuruling kamar, barang neali kana ka stop manehna ceurik kanyanyerian. Baju lebaran anu 2 poe deui bakal dipake ku mika tinggal waasna. Yusi cengkat tuluy ngeukepan baju mika. Mitra kaum dangu cag heula kayaan Yusi anu nuju Laratungara. Ayeuna urang carioskeun ngeunaan Adeng. Adeng anu keur gawe harita teu pupuguh cilaka. Aw, wah, kunaon? Cek Jo bari nulungan. Duh, teuing atuh. Ngalamun meureun maneh mah. Nah, bat ujug-ujug inget ka Yusi nya. Keur digawe meureun ayeuna mah. Sing nyaana oge tu geunah hate. Datangan atuh. Ah, urang telepon we. Adeng tuluy nelpon ka Yusi ngan hanyakal teu nyambung wae. Nya kitu teh ari geus kabeungkeut duriat mah sok terus rasa cenah. Adeng sapoe jeput teu bisa mapalerkeun hatena anu inget wae ka Yusi. Tah kumaha mitra kaum dangu ngeunaan kayaan Jun anu harita ngiring ulu biung ngurebkeun mika. Jun harita balik buri ti imah Yusi tuluy amitan nganterkeun Ani balik. Nih,
Cuti we heula baturan Yusi karunya, cek Jun nalika dina mobil. Mohon Pak, kalaleban pisan Yusi teh, eta urut salakina mani kacida. Cek Ani mangkeheulkeun. Untung Yusi geus cerai. Waas mun masih ngahiji mah. Cek Jun, Yusi rewasin da, Bapak basa mau siasin tadi. Baiklah, geus waktuna Yusi nyahoun. Kuring bunga pisan disangka salakina da. Mohon ane oge hoyong seuri, kumaha tanggapan Yusi? Dukata, tinggal we engke. Nyaan bunga pisan asa jadi salakina. Nya didoakeun ku Ani sing janten kenyataan. Amin, cek Jun. Yusi anu penting eta teu bisa sare, nyoba nginget deui kejadian tadi beurang nepi ka beresna mula saramika. Duh Pak Jun, anjeun tos sababaraha balenan neuneun jasa ka Yusi. Kudu kumaha Yusi ngabalesna? Hutang budi mah moal kagentosan aja dibayar ku artos satumpukan. Gerentes Yusi. Yusi tagiwur mikiran Jun anu sakitu bageurna. Manehna teu bisa ngabales ka nyaah Jun, sebab hatena masih ngait ka adeng. Guling gasahan teu geunah cicing, disarekeun salah, beunta ngadeun beuki karasa. Yusi tuluy cengkat, manehna kacai rek salat peuting, nyunkeun pituluh ka Hyang Widi, jalan numpang saena pikeun ka hareupna. Kanda hampura Dinda, mun seug urang teu ngajadi, meureunnan kedah dugi ka dieu carita urang. Gusti, jisim abdi nyuhunkeun anu pangsaena mungguhing anjeun. Amin, ya Rabbal Alamin, cek Yusi dina duana. Mitra kaum dangu teu karasa geus 3 poe Yusi ditinggalkeun ku anakna. Di malam takbiran manehna nguyung, ditambah Dida rudet nyanyamat ngaran lanceukna. Tungtuna Yusi mawa ulin Dida keluar. Geus kebiasaan mun malam takbiran sok ayana pawai obor. Dida kabebenyokeun ku nunutur anu pawai. Wanci sareureuk kolot anu pawai lekasan nepi ka Dida tibra dina aisan Yusi. Barang datang ka imah, Yusi ninggal kembang anu masih ngagoler dina meja. Kembang ros bodas jeung beureum, di luhurna aya kertas anu ditulisan. Manehna ngagolerkeun Dida dina risbang, tuluy maca tulisan dina kembang. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Satemena anu tiasa ngarobih mung dirinya lira. Kembang beureum tilam sono katresna, kembang bodas tandaning asi anu suci. Dang daunan tandaning nampi sasarengan, di bulan ku kanyaah anu moal jalir. Yusi sababaraha balenan maca tulisan nu aya dina eta kembang. Keukeuh teu nyaho naon maksudna. Manehna tuluy nelepon ka Ani menta kamandang ti sobatna. Ni, Yusi nampi kembang ti JS kinten-kinten saha nya? Ani teu ngawalon, ngadon ngabarakatak. Ih, ngadon seuri ti saha atuh? Mani kacida teu apal kanu nyaah. Duka nuju haream ngemutan kitu. Ae nya panuju EPSM nya. Ngerian wae Ani mah. Ti urang tebi mung caket dina soca. Saha atuh? Mani tatarucingan wae. Jun neng geulis. Esna pan marga anjeunna. Yusi karek inget yen Jun ngaran papanjangna teh tina huruf S. Terus naon hartosna? Kembang beureum tanda menyatakan cinta. Kembang bodas tanda rek bener-bener. Dang daunan tanda lampu patali marga. Di bulan ku hate anu moal ngabobodo. Cek Ani ngajentrekeun. Teras nuluhurna. Sanajan keukeuh alim anggar moal tiasa nyingkahan anu tos diguratkeun. Nu tiasa ngarobih mung diri Yusi nyalira. Tiasaannya padahal manehna teh urang luar. Cek Yusi. Pan diajar atuh geulis. Cek Ani. Kumahanya ringrang bade nampina Yusi masih ginggiapeun ku Eja. Benten jalmi benten sifatna atuh geulis. Nya sih, kewe diemutan deui. Yusi masih emut wae ka Mika. Nya sok geurarina heula, tong seur emutan. Tos heula nya. Cek Ani dina telepon. Yusi ngajawab, "Mohon atuh, hatur nuhun ni."
Mitra kaum dangu satu tasna salat Id Yusi sasalaman ka kulawarga jeung tatangga. Wanci ngaluluh taneuh manehna muru ka pajaratan. Barang nepi ka pajaratan manehna hemeng. Sabab anu cingogo bari ngadua di pajaratan Mika. Sanggeus deukeut manehna ngagebeg. "Pak Jun," cek Yusi. "Assalamualaikum," cek Jun. Waalaikumsalam," cek Yusi asa-asa ngajawab salamna. "Punten kapayunan manawi teh moal waka ka dieu. Terang bade ka dieu mah dibapageun," cek Jun bari nangtung. Yusi teu ngawalon sabab manehna kasima kudang danan Jun anu make kopiah jeung koko bodas. Mohon pamisiang mah panas," cek Yusi arep apeup-eup. Jun tuluy ngasongkeun leungeunna. "Wilujeng boboran siam hapunten samudaya kalepatan. Taqabbalallahu minna wa minkum siamana wa siamakum." "Hatur nuhun." "Sami-sami hapunten oge Yusi," cek Yusi ngajawab salam Jun. Sareng nu geulis geuning, "Yuk ulah ngadua kanggo teteh," cek Jun bari ngais Dida. "Nuhun, mangga," cek Dida. Dida sing cager bager soleha tur panjang umur. "Jagi mamahnya," cek Jun tuluy cingogo bari ngalahun Dida. "Amin," sora rampak Yusi jeung Dida. Aya anu ngayemeng dina juru panon Yusi ninggal Dida anu langsung apet ka Jun. Beuki nambahan hutang budina ka Jun. Maena reueus ku semangat Jun. "Yuk udah ngawitan ngaduana," cek Jun bari ninggal ka Yusi anu masih kene ngajanteng. Mohon," Jun mimpin ngadua. Yusi jeung Dida ngahaminkeun. Dina jero hati Yusi tumanya, nah Jun bisa ngadua, nah make baju koko. Duh, mun nya teh geus pindah kayakinan, beuki we Yusi ngarasa kahutangan. Gerentas Yusi teu husu ngaduana. Mitra kaum dangu, Yusi anu gana teu husu sakapeung maling reret ka Jun. Hate manehna neroweco. "Reueus ku semangat anjeun Pak Jun. Padahal anjeun uninga Yusi gaduh salaki. Nah masih mika cinta. Tuh tingali rerencangan di kantor. Hampir sadayana istri miharep jantan bebeureuh anjeun. Kunaon make milih Yusi anu seueur cawadeunana. Semangat anjeun, bela anjeun katampi pisan. Mung kumaha ieu manah tos teu aya deui tempat pikeun anu lian. Mugia adeng masihan keputusan bade diteraskeun atau nepi atosan." "Al-Fatihah," cek Jun anu keur ngadua. Yusi ngarenyag bakat ku pogot ngalamun. "Amin," cek Yusi, Dida jeung Jun. "Hayu urang uih tos ngawitan panas," cek Jun cengkat bari mangku Dida. "Wios mapah we Yusi mah, caket da," cek Yusi. "Mama, kita hayong jalan-jalan heula," cek Dida. "Hayu, Dida palai ka mana?" Jun semangat nganter ka hayang Dida. Yusi ngareret ka Jun, tanda hemeng. "Dida mayong ka gunung." "Tiris atuh," cek Jun. "Geulis, uih heula nya, panas ayeuna mah," cek Yusi ngolo. "Alim, ayong ameng, pantiasa nyawa mobil," cek Dida keukeuh. "Bapa nyanak mobil, karena mobil bapa we yuk," cek Jun. "Asik jalan-jalan, bade jalan-jalan ka gunung," cek Dida atoh. Cek Yusi teu neruskeun omonganana. Sabab Jun kaburu mere kode nitah nyaluyuan ka hayang Dida. "Ieu ah," cek Jun bari lempang. "Bapa teh papa Dida," cek Dida anu can panggih jeung Eza. Jun ngali ka Yusi anu keur tungku. Manehna inget kana dongeng Ani ngeunaan Yusi anu ditinggalkeun ku Eza nalika keur kakandungan. Mohon, pan ieu teh papa Dida," cek Jun bari ngaret ka Yusi. "Geulis, yap dipangkun aku mama," cek Yusi mengkolkeun omongan. "Asik Dida dipangku ku papa," cek Dida bari nyiuman Jun. Yusi beki samar pola. "Duh, punten Pak," cek Yusi tamada. "Teu sawios lamun oge budak," cek Jun anu nyaho Dida can panggih jeung bapana.
Mama haus. Ini hoyong ngaleut. Cek Yusi. Sakedak deui urang ka warung heula nya. Cek Jun. Mitra kaum dangu Yusi ngerasa nyeri ku pananya anu jadi budakna. Ti mimiti dikandung nepi ka ayeuna budak geus 4 tahun. Eza can pernah nepungan manehna deui. Baheula oge anu ngalongok budak nalika geus ngajuru ukur urut mitohana. Papa, Dida hoyong itu. Cik Dida segala dipenta. Sok nyalak. Cik Jun bari ngacageun Dida. Gelis teu kengeng eta mah. Cik Yusi nyaram Dida. Saur papa oge wios ye. Wios mah. Cik Jun kacaletot. Puguh we Yusi kerung tuluy ngajauhan Jun. Hampura mama gelis duh. Nah jantan kieu kumamun Dida teras naroskeun ngeunaan Jun. Aya-aya wae ah. Gerentes Yusi. Mitra kaum dangu duriat kasareupnakeun sarika 14 urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah ke urang teraskeun ka seri salajengna. Hatur sewu nuhun. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com